Natetelar tahun anyar ETRS naon deui nu rek dikalindengkeun ku urang ayeuna lagu cinta, lagu liwung, atawa hariring cikahuripan. Antara rasa jeung mangsa si horeng taya lalengse nu masinikeun poe, antara tangtung jeung wuku ukur kaitung ku ketugna jajantung. Naon deui nu rek dikurit ku urang natungtung langit, sanggeus bentang nu tingkartip nungtut laleungit, asmarandana Mas Kumambang atawa Durma. Sabab antara karisi jeung tiran wanci, lir angin jeung hiliwirna, antara subaya jeung cidra, lir kadeudeuh jeung gegetna. Mending urang nganggit dangding bari ngaroris caangna bulan nu ngemprai na peuting ting tring. Susuganan urang weruh mun kalebuh di laut nu liwuh, atawa urang nataan rumpaka napatoleksak tina kaca-kaca mangsa. Susuganan urang salse sabada tipoporose tipoe katungtung poe. Naon deui nu rek digalantangkeun ku urang ayeuna, sanggeus raga di babandan kala. Bandung, Januari 1885.